A'udzubillahi samii'il 'aliim minas syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya sareng parantos diriwayatkeun an Mansur ibnu Imar di sahabat Mansur ibnu Imar qala nyarios Abu Mansur kuntu nazilan dina hiji dinten kaula teh lungsur atanapi anu eureun sikati min sikakil Kufah di hiji jalan dina pirang-pirang jalan di kota Kufah pi hajatin nalika ieu Abu Mansur teh Mansur bin Imar teh nuju hajian. Hajajtuha anu munggah haji kaula kana eta tanah kana eta hajah. Pamado itu maka ngaliwat kaula pi lailatin dina hiji wengi dulma anu poek pi hajatin li kumargi aya keperluan kaula. Faidan ana marartu pi manzalin min manaziliha, maka nalika kaula ngalewat tina hiji imah tina pirang-irang imah pasami tu pi jaupi laili maka nguping kaula di tengah wengi qailanu ngucap yaqulu ngucap ya qail ilahi biizzatika ya Allah ya Rabb kalawan kagagahan anjeun wa jalalika sareng kaagungan anjeun ma aradtu bimaksiati teu maksad kaula nyieun maksiat hilapaka karena nyulayaan Gusti wa ma kuntalaka jeung teu aya maksud ka anjeun hindal maksiati nalika nyieun maksiat kaula jahelan eta karena kaula teh jalma anu bodoh. Walakin khati'atun jeung tatapina salian bodoh teh karena kagorengan abdi. Huritu dipintonkeun ka kaula wa gorroni jeung ngawujuk ka kaula naon satruka tutup-tutup ti Gusti al-murokho anu ditembrehkeun alai ka kaula wa anani jeung kaula jeung wa'ani sareng mugi Gusti naulangan ka kaula alaiha tina kamaksiatan abdi wasaqawati anu cilaka kaula faktahamtu maka ngalaksanakeun kaula pil maksiati dina maksiat bijahli ku sabab bodoh kaula fal ana maka waktos ayeuna arju ngarep abdi ngarep kaula min padika tina kautamian Gusti anta qabbala uzri kana yenta nampi Gusti uzri kana kahilapan abdi fa ilam taqabbal maka lamun Gusti henteu kersa nampi uzri kana kalemahan kaula fawatula khazani maka atuh panjang kana langsaan kaula pil azabi dina siksa. Ilam tarhamni lamun henteu ngarahmatan Gusti ka abdi falamma sakata maka nalika repeh atau jempe isi qail qara'tu maka maca kaula alaihi ka eta qail ayatan kana hiji ayat min kitabillahi ta'ala tina kitabna Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro hai jalma-jalma anu iman raksa diri anjeun jeung keluarga anjeun tina neraka wa quduhan nasu anu bahana neraka teh eta manusia wal hijaratu jeung batu alaiha eta tetep di luhur neraka teh malaikatun aya malaikat giladun anu bengis sidadun tur anu garalak la ya'sunallaha anu teu ngadamel dosa
teu ngadamel maksiat ieu malaikat ka Gusti Allah. Makana perkara amaro anu marentah Allahum ka eta malaikat wa yaf'aluna jeung midamel ieu malaikat makana perkara yuk maruna anu diparentahkeun ieu malaikat ku Allah. Basami itu soihatan syadidatan, maka nguping kaula kana caritaan anu banget. Wadojatan waharkatan, anu ngagorowek jeung robah. Suma sakata terusna sepi atau cicing naon al harokatu eta robahna. Walam asma jeung teu nguping deui abdi ba'dah saparantosna eta harokat hisan kana hisi. Faqadaitu tuluy nekanan kaula al hajatu kana hajat kaula. Summa raja'tu terus balik kaula ila maudhi'i kana tempat kaula. Falamma asbahtu maka nalika mangsa isuk-isuk kaula raja'tu balik kaula pi madraji kana tempat balik kaula. Paidan anna asma'u bil bukai maka kaula nguping seueur jalmi anu nangis waro aitun nasa jeung ninggal kaula ka pirang-pirang manusia ya'ji ba'duhum ba'du anu ngalayat sawarehna manusia ka sawarehna deui. Fa idza ajujun kabiratun maka tatkala ningali kaula ari nini anu sepuh tabki eta nuju nangis ya azuz. Wa idan hiya umul mayiti jeung baruk teh ieu nini nu kolot teh indungna nu mayit teh. Wa hiya taqulu wa hiya ya ajud taqulu nyarios la ajzallahu qatila ibni khairan tala ala ibni ayatan piha zikrul azabi. Muga Gusti ngabalas ka anu maehan anak kaula kana kaalusan anu maehan ieu qail ka abna ka budak kaula ayatan kana iji hayat zikrul azabi tentang anu nutur azab. Wa huwa jeung ari ieu ibni teta qaimun anu nangtung yusolli arek salat. Palamma sami'aha maka sawaktu ngadenge ibni fa'azumma kana eta ayat maka zalika ngilang-ngilang agung indahu kana itu ayat mungguh fakhara mayitan mungguh ibni teh fakhara mayitan maka ngajungkel tah ieu si mayitan halna ieu mayit teh qala maka ngadawa mak ibu Mansur paro aitu ningali kaula tilka lailata kana hiji peuting bil manami dina waktu kulam kaula fakultu maka ngucap kaula lahu ka eta jalma ma fa'alallahu bika nama naon anu tos midamel Allah ka anjeun. Qala ngucap eta jalma fa'ala bi midamel Allah ka kaula ma fa'ala bisyuhada'i sapertos midamelna atau ngaganjarna Allah ka para suhada Badrin suhada Badar. Kultu ngucap kaula fa kaifa nah tiasa kitu qala ngawalar ieu jalma di annahum kana sanya-nyana para suhada teh kutilu eta pupus atau wafat ieu suhada atau dibunuh ieu suhada bisuyu pil kufari ku pedang-pedangna jalma kafir wa qutiltu jeung dibunuh kaula ana tegasna kaula bisaifil gopar ku pedang pangapunten Gusti. Masyaallah. Barakallahu li wa lakum al hadisul hadi asyara.